Dina sajak aya unsur-unsur sajak. Anu kahiji nyaeta jejer atawa tema. Nyaeta minangka hal pokok atawa galeuh anu ngajiwaan sakabeh eusi sajak. Anu kadua nyaeta nada jeung rasa. Nyaeta sikap anu nulis sajak nu karasa ku anu ngaregepkeun atawa nu maca. Upama sedih, nalangsa, handap asor, sombong, jeung sajabana. Anu katilu nyaeta diksi. Diksi nyaeta pilihan kecap. Biasana kecap-kecap dina sajak sok dipilihan sarta ngagunakeun istilah nu henteu langsung kana maksudna atawa hartina disumputkeun. Anu kaopat nyaeta gaya basa. Gaya basa teh nyaeta rakitan basa atawa kalimah nu dipake sangkan nimbulkeun pangaruh atawa efek anu leleb karasana kanu maca atawa nu ngadangukeun. Ku jalan ngabandingkeun hiji barang jeung barang sejenna. Contona gaya basa rarahulan atawa hiperbola, kadalon atawa pleonasme jeung saterusna. Anu kalima nyaeta amanat. Amanat teh nyaeta perkara atawa pasualan anu hayang ditepikeun ku nu maca sajak atawa nu ngarangna. Dina maca ekspresif aya dua rupa. Nyaeta maca make teks, anu kadua deklamasi. Hartina ditalar kalawan teu make teks. Dina maca ekspresif aya sababaraha perkara anu kudu diperhatikeun. Nyaeta anu kahiji vokal. Vokal atawa sora mangrupakeun perkara anu utama dina maca bedas. Boh powerna, boh volumena kudu nya maksimal. Anu kadua nyaeta artikulasi. Naon artikulasi teh? Nyaeta cara lisan ngunikeun fonem-fonem atawa sora basa. Artikulasi kudu jentre ngunikeun fonem a, e, i, o, jeung u. Teh kudu bener-bener jelas. Carana ku jalan muka lisan kalawan maksimal. Jadi teu aya sora anu diheum-heum. Anu katilu nyaeta intonasi. Intonasi teh ngawengku lentong atawa lagu, dinamika atawa tarik halonna, jeung tempo atawa gancang ancana. Ngucapkeun kalimah-kalimah dina waktu maca atawa ngadeklamasikeun sajak. Anu kaopat nyaeta ekspresi. Ekspresi teh ngawengku riuk paroman jeung usikna gestur. Ekspresi gumantung kana deet jerona penjiwaan urang kana eusi sajak anu dibaca. Sajak-sajak Sunda kiwari geus loba nu dibukukeun. Boh nu mangrupa buku kumpulan sajak, boh mangrupa buku antologi sajak. Di antarana nyaeta anu kahiji Lalaki di Tegal Pati karya Sayudi, anu kadua nyaeta Jante Arkidam karya Ayip Rosidi, anu katilu nyaeta Nu Mahal Tibatan Inten karya Yus Rusyana, anu kaopat nyaeta Surat Kayas Basisir Langit karya Surahman RM, anu kalima nyaeta Pamapag di Kebon Binatang karya Ayat Rohaedi. Ayeuna ku hideep buka LKS Basa Sunda kaca 20. Pek ayeuna regepkeun ku hideep, ibu baris ngabacakeun sajak anu ngeunaan pentingna miara lingkungan. Judulna Lembur Kuring, kenging Anggi Anggraeni RG. Saban enjing muka jandela tatangkalan pinuh kekembangan.
nambih endah pamandangan. Sora manuk nembangan, mapaesan pasawahan. Anu sakitu ngeplak endah nah. Mung ku zaman ayeuna anu kitu atos leungit. Tatangkalan anu arendah jadi gedong-gedong. Manuk anu unggal enjing kadangu sorana. Ayeuna mah tos teu aya deui. Kuring rumaos ka diri. Saha anu lepat? Anu ngajadikeun lemur rusak ku ayana gedong-gedong eta. Mung kajadian baheula anu sakitu endahna eta pamandangan. Sigana moal bisa balik deui. Saatos tadi hidup ngaregepkeun sajak anu dicontohkeun ku ibu, ayeuna ku ibu di pasihan pancen. Pancenna nyaeta videokeun hidup maca make teks sajak anu judulna Lembur Kuring kenging Anggi Anggraeni RG. Sajak ieu aya di LKS Basa Sunda halaman 20. Pamitos rengse sapertos biasa, videona dikintun di assignment channel Basa Sunda. Alhamdulillah, pengajaran Basa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mudah-mudahan hidup tiasa ngaregepkeun pengajaran dinten ayeuna. Ibu amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.